Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki mitra dongeng Sunda anu satia di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui dina acara Kileuksa ngadongeng. Danget ieu Aki bade neraskeun hanca anu katunda dina cariyos Sikabayan Ngemban Amanat bagian anu kalima. Dina bagian kaopat harita teh Sikabayan kadatangan semah duaan ngaku nama anak Haji Odo katelahna Mimin dibarengan ku salakina. Sikabayan manco nungguan semah anu rek ngebrehkeun paniatanana. Kumaha terasna ieu cariyos? Sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina judul Sikabayan Ngemban Amanat bagian anu kalima. Wilujeng ngadangukeun. Sami-sami dihapunten pisan Pakabayan. Tah salajengna da abdi teh moalami bade langsung bae kana maksad anu kadua. Wireh abdi nampi wasiat tipun bapa mugi Pakabayan ngamaklum. Abdi teh teu aya maksad nagih, nanging ieu mah da amanat tipun bapa. Upami henteu dijalankeun bilih kumaonam. Mangga Nen, mangga. Kumaha maksadna? Punten Pakabayan, bade kupun lanceuk ngadugikeunana. Margi anu nampi wasiatna teh anjeunna. Dan nalika pun bapa pupus, abdi teh nuju ka pasar. Ceuk Mimin bari nunjuk ka salakina. Sumuhun mangga, mangga. Kumaha Aden? Sikabayan menidagdag degdeg sok sieun salah pamolah. Malah nyi iteung oge mani kekereucuman. Sarua loba kasieun bisi salah ngomong salah tingkah. Ari salaki Mimin memeh pok ngomong teh ngarekepkeun heula silana terus ngadehem lalaunan. Kieu saur pun bapa teh. Jum bejakeun ka Mimin bapa teh berat ku harta anu aya di lembur. Kade ulah henteu paluruhnya. Kahiji tepungan tua kampung sabab bapa geus amanat ka anjeunna. Kaduana tepungan Sikabayan bapa mihape domba 2 siki. Kade cokot. Tah kitu wasiat pun bapa teh Pakabayan. Ceuk salaki Mimin mungkas omonganana. Tah kitu Pakabayan. Janten pangna abdi nepangan teh bade ngajalankeun wasiat pun bapa. Kahiji bade matotoskeun nah leres atawa henteu. Upami leres punten sakali deui punten teu aya maksad nagih. Eta domba bade dibantun. Mimin ati-ati pisan ngomongna teh. Sieun matak nyigeung kana hate Sikabayan. Ari anu diajak ngomongna kalah nyerenge. Red ka pamajikanana. Alhamdulillah teu burung sumping anu kagungan domba teh teung. Kang Kabayan, kuring oge bunga, ieu hate mani asa ngemplong. Mangga atuh geura serenkeun, da memang lain milik orang. Tembal nyi iteung nyaan bungahna teh. Teung. Sikabayan ngarekepkeun heula silana. Madep ka semah anu duaan. Pok ngomong sopan naker. Nen, kanggo emang mah bingah we nu aya anu maluruh domba teh. Ari margi ti kapungkur oge diantos-antos pisan. Nanging sateu acan disanggakeun pun emang sareng si bibi nedasi hapunten anu kasuhun. Bok bilih dina ngemban amanat ti tuang rama kirang nyugemakeun. Janten leresnya pun bapa teh kantos nitip domba ka Pakabayan. Leres Den.
Dua domba teh jalu hiji bikang hiji sajodo teh kasebat teh nen tembal sikabayan bari teu waleh rengkuh kawas kadunungan. Hatur nuhun atuh pakabayan upami kitu mah parantos jentre tah ayeuna disuhunkeun ridho galihna ku abdi bade dibantun perkawis kalepatan urang sami-sami silih lubarkeun sawangsulna abdi oge ngawakilan pun Bapak nedasi hapunten ka Bapak tos ngarerepot sami-sami nen hatur nuhun mangga atuh urang tinggalian dombana sikabayan cengkat bari nunjuk kapal lebah kandang nyi iteung oge nuturkeun jerut sarerea kaburuan sarta terus ngadeukeutan kandang domba anu teu jauh ti imah. Tekung silila geus narangtung deket kandang. Sora domba ting berele sawareh nyirig kawas anu atoh aya dunungan teh hayang diparab. Anu mana domba kagungan pun Bapak teh pakabayan ceuk mimin bingungeun sabab domba teh kacida lobana gede leutik mani uyak. Ih naha da sadayana oge kagungan Pak Haji mang mah teu gaduh hiji-hiji acan nen mangga nyangakeun tah ieu domba anu kapungkur dititipkeun ku tuang rama teh jadi sakieu nen mimin jeung salakina ngajenghok duanana nepi ka mundur sababaraha lengkah saeutik oge teu kabayangkeun yen bakal kieu jadina. Da anu kacipta dina pikiran mimin mah domba anu dua teh geus karolot boa dipencit oge dagingna geus liat moal ngeunah di dahar lamun teu kitu nya geus eueuh da geus taun-taun ari ieu tilu kandang mani leuya nen mangga nyangakeun ceuk sikabayan dari anaker dumeh semah anu dua teh kalah carolohok. Oh muhun pakabayan keheula ieu teh leres domba kagungan pun Bapak ceuk mimin bangun cangcaya sumuhun nen apan bikangna anakan sakali ngajuru teh dua anakna bikang wungkul anakan deui dua-dua teras we kitu anakan deui anakna anakan deui anakna anakan deui nya jadi sakieu ieu rendai mung mugi sing percanten ka emang hiji oge teu aya anu coceng kajabi anu paeh katincak indungna da aya dua anu kitu teh nen orok keneh paehna teh pakabayan teu kantos ngical henteu nen henteu teu wararantun teuing teu kantos mencit henteu deui nen henteu mang mah emut kana kasauran tuang rama sanes nengah sanes ngulikeun maraban nanging asli mihape janten teu wantun nyoceng kitu tah nen ngadenge kitu mimin ngahulang sakedeung terus ngareret ka salakina pok ngomong Kang kumaha wasiat Bapak teh anu saleresna sumuhun kitu we saurna teh tepungan sikabayan Bapak mihape domba dua siki kade cokot temal salaki mimin bari pepeta janten kumaha atunya Kang ieu geuning domba teh jadi seueur kieu nah teu aya wasiat anu sanesna mimin kalah beuki bingung nya teu aya deui dah kabujeng dipundut kunu kagungan ayeuna mah urang tumut we kana wasiat Bapak min Bapak mah miwarangna oge nyanak domba dua siki ti pakabayan jadi anu dicandak teh nya dua we min malah mah bilih tanaga pakabayan salami maraban domba teu acan dibalitungkeun mangga we ayeuna urang etang sabarahaeun sadayana urang bayar ayeuna
Tah muhun kitu we atuh. Miminnya tujuan kana pamadegan salakina da dina amanatna oge kitu. Pok ngomong kasih kabayan. Pakabayan abdi sejatumut kana wasiat pun bapa. Abdi mah bade ngabantun dua we. Dadi piwarangna oge mung dua. Nanging abdi moal masihan buruhan ngarit. Sok sieun teu leres balitunganana. Abdi teu wantun ngajen tanaga pakabayan sareng ibu iteung anu parantos tahun-tahun ngemban amanat tipun bapa. Margi kasatiaan pakabayan kana amanat moal tiasa diajen ku artos. Tah kitu pakabayan, hapunten anu kasuhun. Har, ari anu sanesna dikumahakeun Den. Teu langkung pakabayan da eta mah sanes milik abdi. Abdi mah bade ngabantun dua we. Luyu sareng wasiat pun bapa. Si kabayan jeung Nyi Iteung silih reret. Ngadenge kitu teh asa dina pangimpian. Ari mimin ngagupayan hiji jalma horeng geus tatahar ti samemehna. Torojol eta jalma teh datang nyampeurkeun. Terus nyokot domba 2 siki ti kandang, tuluy ditungtun dibawa init. Mimin jeung salakina nganuhunkeun ka si kabayan, terus ngajak sasalaman leos arinit kalayan tenang. Menang sajongjongan mah si kabayan jeung Nyi Iteung ngajarengjeun kawas arca. Atoh reuwas jeung bingung pagalo ngajadi hiji. Sanggeus anak Haji Odo teu kaciri, kakara duanana tinggurubug kawas nu reuwas. Kang Kabayan, urang teh kumaha ieu? Geuning jadi kieu. Nyaot teuing Teung. Akang oge bingung ari kieu mah yeuh. Nah bet jadi kieu nya. Tembal si kabayan sarua can panceg pamikiranana. Panonna melong keneh ka jalan kawas nu hayang sidik ka anak Haji Odo anu ngaleos ninggalkeun manehna. Nya ulah kajongjonan Kang. Ayeuna mah kudu asak mikir urang teh. Kudu bisa nyieun kacindekan. Nah arek kumaha? Ti heula onaman puguh. Da urang teh katitipan domba ku Haji Odo. Ari ayeuna pan samar yeuh. Ieu domba milik saha anu sabenerna? Ceuk Nyi Iteung deui keukeuh hayang aya kacindekan. Nya kaharti ku akang oge, tapi ke lanan sabar heula. Ieu lelembutan asa can kumpul. Nya geuwat kumpulkeun. Maneh mah Iteung sok tara sabar arina naon teh. Sabot kitu, torojol mitoha si kabayan datang semurusuh. Baranggok terus ngadeuketan ka si kabayan, nepak tak-tak bari nyarita. Bagja temen kabayan, geuning gede milik maneh teh euy. Abah hampura nya, rumasa geus ngomong kejot borosot, nyarita asal disada. Kamaneh nyangka teu waras, sarta nyapirakeun anak Abah. Abah teh ayeuna mah sadar. Rumasa percaya teuing ka omong batur. Geuning buktina mah maneh teh jelema bener, jelema jujur, jeung jelema amanah. Syukur kabayan, syukur. Abah milu bagja, milu bunga. Bunga amarwata suta, bunga na kagiri-giri. Lain bunga dumeh maneh loba domba, lain kitu. Tapi bunga dumeh maneh geuning jalma soleh. Syukur, alhamdulillah. Ngadenge omongan kitu si kabayan colohok. Panona mencerong kana beungeut mitohana. Ari Nyi Iteung guragi rumuntang kana leungeun bapana, pok nanya, Abah, nah geuning sasauran kitu? Puguh abdi jeung Kang Kabayan teh keur bingung. Bieu teh kasumpingan dan mimin putra Haji Odo. Sejanyanak domba titipan teh. Tapi ngan dicanak 2. Sesana 3 kandang ditinggalkeun. Kumaha nya Bah? Kitu cek Nyi Iteung. Atoh aya bapana teh aya geusan pakumaha.
Tah laras kitu Abah. Kuring teh keur bingung ye. Ieu domba anu sakieu lobana milik saha? Si Kabayan milu nyarita sapamadegan jeung pamajikanana. Kieu Iteung, Kabayan anak Abah. Tadi teh Abah reka sawah, tepung jeung tua kampung. Baranggok oge tua kampung hari wes-wes magarkeun teh milu bagja ka tuang putra anu cikeneh meunang kabagjaan ngadadak beunghar harta loba domba jeung beunghar hate bakal jadi kareueus jalma salemur cenah. Kitu cek tua kampung teh. Atuh Abah oge heran nya terus disalusur nepi ka jentre. Saurna tadi teh Nen Mimin putra Haji Odo teh pamit ka tua kampung sarta ngajentrekeun yen domba anu aya di dieu muklis milik hidup Kabayan. Jadi sasat bisa ngakeul tina ngakal boga peurah tina peurih. Tah kitu Kabayan Iteung. Ceuk mitoha si Kabayan panonna rutret ka minantu jeung ka anakna. Alhamdulillah cek si Kabayan. Kituna teh dibarungku awakna anu ngalakatay leuleus. Brek deku tuluy sujud muji syukur kayang agung. Nyi Iteung kabawakeun brek deku terus sujud gigireun si Kabayan. Nenyok kitu mitohana deku deui terus ngusapan tonggong si Kabayan anu keur sujud. Pi omongeun nyelak dina tikoro tapi hese kedal anu bijil kalah Cipanon marebay. Cipanon kabunga jeung kareueus ku sifat anak jeung minantuna anu pinuji. Sanggeus rada lila si Kabayan cengkat lalaunan katara beungeut na bareueus panonna baseuh pok nyarita. Atur nuhun Abah, ayeuna mah hate kuring teh teger jeung pikiran asa gemleng. Nanging hapunten Abah, Nyi Iteung tuang putra kukuring digawekeun saban poe mantuan ngarit, mantuan ngurus domba sanes saminggu 2 minggu tapi tahun-tahun bah. Sakali deui hapunten. Geus. Ulah ngabahas eta ayeuna mah. Abah asa kasiniran ye. Apan tadi Abah geus kedalisan. Hampura Abah oge. Sabab berumah salah. Ayeuna mah prak tuluykeun rumah tangga. Urus pakaya ngan kade poho kudu dijakatan. Sabab eta kawajiban. Hate Abah jadi tentrem geus kieu mah. Sumuhun mangga Abah. Tembal si Kabayan jeung Nyi Iteung meh bareng duanana ngarasa bagja. Bagja ku 2 ku 3 babarengan hasil metik bati tina ati anu bersih laksana ngalabuah tina sifat anu amanah jeung lampah anu soleh. Atuh geus kitu mah si Kabayan jeung Nyi Iteung suka bunga. Terus marengan si Abah anu alak ilik nitenan domba dibarung ku paroman anu marahmai. Saterusna deui si Kabayan jeung Nyi Iteung neruskeun ngambah sagara kahirupan. Beber layar tarik jangkar mapai jalan anu lempeng tur yakin dina benerna sejangudag kabagjaan dunya jeung akhirat. Cag. Ujang Nyai hanjakal pisan. Lalakon si Kabayan ngemban amanat parantos rengse tamat dugi ka dieu. Rupina sakitu anu kapihatur mugia ieu tongtonan sing jadi tungtunan, papagah sing jadi papageuh. Sateu acan aki mungkur teu hilap nedasi hapunten anu kasuhun tina samudayaning kakiranganana. Utamina bilih aya anu kasabit nami nuju alit kasebat asma anu dewasa atanapi kasindiran lakuning perlampahan. Sakali deui hapunten anu kasuhun margi eta mung ukur kaleresan wungkul da ieu mah carios karangan. Permios cag.